can aya. Mana atuh nikmat anu geus nyampa tak urang teh kudu syukur ka Gusti Allah peda urang dipasihan yuswa yuswa wa ayana yuswa ruh anu aya dina jasad urang karasa nikmat teh nikmat sedengkeun ruh mah tara marentah kana naon kana kaawan hungkul marentah kana kasa tak kira-kira urang salaosna saya teh padahal mah ruh teh aya salawasna di dia dina ayeuna we ayeuna ari salawasna mah teu nyarsa hingga atas salami ruh aya dina diri urang nah urang teh salamina leres teu henteu kan naon bagina sabdina jasa teh nyaeta aya sifat papa sabab di alam dunya mah sifat papa aya siang aya kulon pasti aya kaler aya itu bapak sana aya luhur aya handap mohon aya pamanggeul aya istri ibu kira-kira lamun ayeuna di alam dunia sifat papasangan kalau diciptakan boleh kita panggil kira-kira bakal kumaha ya kumahanya kira-kira buah-buahnya etanya ini kabayan pun ya Allah mah sifatullah dan asihna Allah mah gitu kada ya. Nah urang cacakan urang teh dina diri urang masih keneh nyaeta ngancik teu disebutkeun ruh sebeun ari ruh mah nyaeta anu salamina sok marentah kana kasa tapi naha atuh urang kadang-kadang osok sae kadang-kadang osok tak bila mana anu sae nyaeta anu marentah teh syariatna ruh bila mana urang teu sae berarti aya salian ti ruh anu aya dina jasad naon namina nyaeta nafsu nah nafsu mana anu urang sok ngajalankeun kana kaawanan teh dari sakur nafsu marentah kana kaawanan teu sadayana marentah kana kaawanan eta nafsu mana atuh anu sebutkeun nafsu anu sok marentah kana kaawanan lungsur ayat tauhan Gusti Allah inna nafsa la amarratun bisu jadi sanyana hawa nafsu amarah mah nyaeta sok marentah kana tah bila mana urang ngajarankeun kana kaawanan pasti eta jalma nuturkeun hawa nafsu contoh urang diparentah